Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ngarah tere. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut alayah. Nu dipihormat puji simkuring panitia penyelenggara ieu acara nu disesepuhan ku keluarga besar almarhum gesarna Hadratus Syekh Kyai Haji Asep almarhum nu mudah-mudahan anjeunna sing dijantenkeun ahli surga amin. Atau panitia penyelenggara nu berjibaku didukung ku tim kerabat kerja sepak terjang sadayana cangcut lening singkil giling sararea berjuang demi lancarnya acara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pengorbanan sadayana sing kapetik hasilna sing kaala buahna sing kasamper ganjaranana nu kontan sing buru-buru kapanggih di dunia nu dianyuk sing kasamper jaga di poe kiamah amin. Atuh keluarga besar nu dikantunkeun nu neraskeun perjuangan di almarhum mugia masing dijantenkeun jalmi-jalmi nu guna kanggo keluarga, guna kanggo agama, guna kanggo nagara amin. Mustamiin mustamiat ibu bapak sepuh anom hamba Allah umatna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu sami hadir dina ieu wengi nu sumpingna tangtosna ti setiap lok sok ieu teh nu ti kaler ti kulon ti kidul di wetan salarea dararatan nyata daya sanes kamu mintonkeun yen urang dieu teh cinta ka para ajengan amin. Malah mandar urang sadayana digunukeun sinareng para guru-guru urang sadayana di payunan Allah subhanahu wa ta'ala turta dipimpin ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya dina surgana Allah. Alhamdulillah jisim kuring teh bingah amar watasuta bingah kagiri-giri bingah ngetaya babandinganana dina ieu wengi tiasa muajahah tiasa silaturahim jeung urang dieu. Namun sateuacan jisim kuring ngalumangsung ke natanapi medar naon nu bade dicaritakeun langkung ti payun sejanuk-anuk utamina ka para sesepuh para kasepuhan nu sami hadir dina ieu wengi. Boh bilih jisim kuring kirang tata titi duduga cologog sinareng sajabina malung ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung diritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa kajingjing ti pakemitan kabantun ti pilemuran nu teu sapagodo sinareng mamanahan sadayana ulah kirang-kirang siapunten kumaha bade ngahapunten. Nuhun alhamdulillah hari geus minta hampura tur tah geus dihampura mah bisi aya salah tong utru salah lageun urang dieu bisi irahara geuring atuh ayang jager sangilana. Mudah-mudahan we urang sararea teh sing cager dohir miwah batin naon margi
da dohir perlu cager, batin perlu cager. Hari batin cagerna teh urusanana jeung hate, dohir urusanana jeung sakabeh anggota badan wujud urang. Mun dohir gering tangtuna salat ge moal bisa ini. Atuh batin gering sami salat oge pabeulit. Lawan keur teu geunah hate geura sok salat teh pan teu karasa make genep rakaat ye. Alah tahiyat awal poho. Anu mawi dohir batin urang sararea sing bararumah. Ibu bapak kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan sholawat miwassalam mugia sapapaosna dikucurkeun dikocorkeun dikecerkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi akhir zaman. Hiji nabi nu nyontohan, hiji nabi nu nyana kajaran, hiji nabi nu ngarobah alam tina alam kajahiliahan kana alam kapinteran. Nu mana ieu nabi teh ngagaduhan hiji julukan rasul anu kaceluk ka kadang ewu. Kalau kacana pria kajamparing kangin angin eueur sadadayeuh honara saja jagat luas tanah habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halayan kudrat sinareng irodah Allah dina ieu wengi alhamdulillah cuaca nu sakieu nikmatna jisim kuring nu sakieu mareunahna. Ge insyaallah dua kabungah puji sing kuring tangtosna dina ieu wengi baris kapetik diantawisna silaturahmi dina ieu wengi baris panjang umur jeung loba rezeki amin. Turta kadua nama nikmat teh balik ti dieu insyaallah dibahanan amin. Dus kade bisi pan sok loba kejadian dus gasukeun ka kamar dah keur balik. Hari kabeneran di kamar teh meureun panitia tos kuriak. Aya dus bubuk keramik. Beres dakwah mau balik teh jual jeruk turun sampai kana mobil. Panitia pan ribut. Gajeleng ka kamar tapana dus tinggi. Sup teh ka mobil. Wata beyak kang dah. Coba jangan teh cing, cenah teh tadi teh panitia aku teh keburak kita tadus. Kasantuy najang dicakeun beratnya an. Ngoan burak. Teh nyaho bubuk rami. Teh datang teh ka imah sing keretes anak ajengan hakan bubuk rami. Gusti Agung. Bismillah kalawan nyebat jenengan Allah. Nu salila na ku urang kudu disebut. Sok nyerebut bismillah. Udah tuang bismillah sok. Mun jeung daging sapi. Mun jeung asina beli sudah enggak asina yo. Hari jeung daging sapi moal bismillahirrahmanirrahim. Padahal eta bismillah teh ulah poho. Setiap urang migawe salah sahiji perkara anu luyu jeung aturan agama pek bacakeun bismillah. Rek macul bismillah. Macul di sawah lega, macul di sawah bebecek leutik bismillah ulah poho. Handel asa toke bapak sia. Kolor tong akan norosot samemeh tapi bismillah. Ayo kolor geus nyangsang dina liswar bismillah kakara. Arerek macul. Macul di sawah eta mah wah berat. Sawah lega opat patok dibacul tara fungsi ngalahan calana dari bebecek nu leutik eta bedul eta kolor buat aya di parah nah kumaha mimitin ya
banding kuripuh meureun kolor-kolor buat nepi ka dilaah aya nyeredan di sawah malahanan nyeredan di sawah mah nu rata teh nu rata nu renyul tidak rata tapi nyeredan di kamar nu geus rapih buat pusing pan ieu pan ngaji nama membalik nu kadua bismillah kalawan nyebat jenengan Allah saha jelema nu maca bismillah ngegeleger dina lisanna teh bismillahirrahmanirrahim maka dibacakeunana eta bismillah iblis nguping bismillah nu dibacakeun ku manusia teh percis ieu setan teh ngalei harita keneh percis saperti ngaleina timah nu diduruk ku seuleuh teh amoy jang aduayana kade dina setiap aktivitas bismillah ulah kakantun rek macul bismillah rek dagang bismillah bismillahirrahmanirrahim terkecuali asup ka WC gok bismillah ulah eta mah rek sasapu malah aya dua kaol mun rek sasapu mah sawios teu maca bismillah teh pas lebat ka WC nagok di WC ilah hadarat di Firaun gitu sugane Firaun calana apa tuh bismillahirrahmanirrahim nu salilana kudu baseuh dina lisan urang lamun pejabat erek init ka kantorna maca bismillahirrahmanirrahim nyebat jenengan Allah moal wanieun ngagutrekeun ieu pulpena terkecuali aya ridona Allah lamun tukang tani rek init ka sawah maca bismillah moal wanieun nyempok sabab era ku nyebat jenengan Allah lamun dagang rek dagang na maca bismillahirrahmanirrahim moal wanieun ngurangan timbangan sabab era ku bes bila di bismillahan teh ini ka dieu bismillahnya sia poho gua gagal tuh bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim nu welas asih ka sakabeh makhluk lamun cek budak santri mah kieu berenang Ar-Rahmani sifat teh Allah kang maparina nikmat cilik ingdal lan nikmat akeh ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi sifat teh Allah kang maparina nikmat cilik ing dalam akhirat pakwat eta mah dirobong garis besar nama Ar-Rahmani teh nu maha murah nu maha asih ka sakabeh makhluk murah na di alam nyata nyata dunia asih na di alam gaib jaga di akhirat hanya Allah bakal kapanggih ku urang sadaya da di dunia oge hanya Allah teu waleh nepi ka sarareha bener nu deok nu pengkor nu beureum nu hideung nu soleh nu salah nu ngaji nu judi kabeh dipikanya ku Gusti Allah eueuh nu disesakeun buktina sararea pokona mah rek nu muslim ditulungan ku Gusti Allah direjekian ku Gusti Allah dipanonan ku Gusti Allah dicelian dipiwiran kabeh dipikanya ku Gusti Allah sugan sia mah pedah datang ngaji moal direjekian henteu kabeh jelema ge dipikanya ku Gusti Allah geus acan dipikanya ku Gusti Allah urang geus alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kagungan Allah ari sadayana puji da eta nu sadayana teh kagungan Allah tah ieu sadayana nu hadir ari sadayana berarti setiap sadayana ulah disesakeun kabeh nu di dieu teh beureun nu saleh nu salah aya wae beureunan nu tara ngaji nu tara ka masjid aya ngaku we nu tara ngaji aya nu sok ngomongkeun batur aya
aya Apa? nu hees wae nu udud wae aya nu aya nu eueuh mah teh ka dieu Bener. nah ieu teh berarti sadayana jeung Allah teh saur Allah ari sadayana puji usadaan kabeh teh rek naon saur Allah ari sadayana nu hadir di patempatan jrek nong puji ku maneh da ieu nu sadayana teh kagungan Oh. bener Bener. berarti kabeh puji ku urang nu salah puji kade kan nu salah joli hina we ulah nu salah teh kudu dipuji sabab ayana salah teh ayana jelema nu salah urang bisa nyaho karena soleh moal nyaho soleh lamun eueuh begitu nuhun euy maneh salah jadi aing teh nyaho berarti nu bener teh ieu cek nu salah deui anu soleh nuhun maneh soleh berarti nu dijalankeun ku aing teh ieu teh salah isukan marekeun sok lamun saling puji keur nguseup we kongkur aya nu sok nguseup aya heukeun bae di mana-mana nguseup ka dieu hina urang hina hina jelema gelo cek urang teh contoh jelema edan meuli lauk pelakeun usupan ku sia nanaonan ka suburung teu nyaah kana awak kahujanan kaanginan cicing dina sisi kulah nepi ka poho mani-mani acan jelema gelo dihina ka urang cing harita keneh bakal kumaha tentang buletak kata harita keneh bieu ngahina harita keneh geus hina kanu ngahina bener ya tapi lamun nu keur nguseup ku urang dipuji aduh bisaan eta awakna kuatan geus menang sabaraha kita 7 wah hebat gimana duana wah ya jangan wae sabaraha eta ngamahar 7.000 lain eta geus menang loba batur ada saeutik alhamdulillah dari rezekian walo nyaho ada dari rezekian walo mah lain kita eta awak kaanginan teu daekeun asup angin alhamdulillah di tangtayungan cenah ieu Allah di tangtayungan ku Allah mah nyahoeun bisaan ya hebat sok katuluykeun nya di mana cenah maneh buka salat ieu teh ngajak ka dia ngilu useup begitu rek balik rek balik cek nu useup teh rek baliknya bisi rek mawalau kata ya bener ladang muji hari kakeneh geus beunangan ya gitu sok da bapak-bapak oge bijilna mararaneh teh ladang silih puji indung jeung bapak mamah geulis bapak ge kasep cing ningalingga awak teh buka wah hebat Kumaha jeroana? ladang silih puji eta teh ger teh geuning ngadu gatri ladang silih puji sok melong pabaeud-baeud deh nyeun anak jadi moal ladang papuji-puji bapak jeung indung geletuk we kawin beres gitu ger ngadu gatri ladang silih puji aduh ya mama buat keker likat dia ya Ini penting deh. alhamdulillah kayak teh hasil menang urus bapak kayak kuat pulan nih kayaknya saling puji pelenung tetap budak tuh ngahasilkeun ladang saling puji ngahasilkeun anak matak sok saling puji geura di lingkungan ge kumaha carana saling puji ieu teh saling hargaan antara kiai jeung masyarakat antara awewe jeung lalaki antara masyarakat jeung pemerintah geura sok saling hargaan saling puji sadayana puji kagungan puji kabeh ulah teu dipuji matak lamun ka jelema ulah hiji ka jelemana tapi kudu ngewa teh kana akhlakna
urang masuk di sangkupet daun kan akhlakna goreng ge ka jelema ge ngilu goreng salah malah ku urang teh kudu kieu ngomong teh kanu goreng teh da maneh teh damelan Allah euy sarua jeung aing makhluk Allah makhluk nu mulia manusia disebutna ngan kacek nu teresep di maneh teh akhlakna ka maneh mah naudzubillah teu eta resep sabab maneh teh damelan Gusti Allah sarua jeung urang nganu goreng teh da jelema mah mulia da manusia hari manusia teh nyaeta kungkul tepat kaluluputan tanah tempat kalalpatan semenit ganti sajam robah janji isuk rajun para kapake sore manusia apa gitu lain mun abdi beunghar bangun masjid ku abdi madrasah ku abdi rajaban muludan ku abdi ger teh beunghar ditagih teh da loba pangabutuh kiai tah jelema nya lamun abdi menang jalan bakal lesan waduh atuh ditincangna ge leueur wae nya wah nu ngawaradul teh loba aya mah geus usum usum aya mah da wah teu ngawadul mah lapur dang moal hasil boro-boro kitu nya nu teu ngawadul moal jadi jujur mencakan malah kamari manyar keneh di Jawa aya angin puting beliung habeh runtuh imah nini mah saungna gedekeun runtuh boro-boro nika runtuh saungna kentengna hiji ge eueuh nu hibar ku angin puting beliung dan ini berita jual teh wartawan kadarinya kunaon emak make teruntuh ieu saung aneh dina jaib emak cek ini sabab mama samemeh datang angin geus nginum jamu tolak angin lah edan panas didengekeun ku aing teu nya hongga wadul ya Allah man wajib bener sadayana puji kagungan Robbil alamina nu mangeranan sakabeh alam Allah teh nu mangeranan sakabeh alam sabar hiji ari alam aya hiji ada abah dukun sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna data malam beti perak iya malah lain alam eta hiji alam ke alam ruh umur 4 bulan dikandung urang kudu jadi indung ruh diasupkeun ku Gusti Allah alam ruh dina umur 4 bulan proposal diasongkeun dina umur 4 bulan teh kudu ngandungna kuno ku bapakna ku mitohana ku akina ku ninina diasongkeun Gusti ieu budak nu dikandung sing awewe tah lamun rek hayang pamenta ieu budak awe lalaki jadi naon wae dina umur kandungan 4 bulan hari dia sok 4 bulanan 7 bulan mana tuh alus nu alus mah unggal bulan ngariung 4 bulan di umur 4 bulan nepi ka umur 8 bulan dikandung aya dina alam nu kadua disebut alam rahim ingat baheula keur aya dina alam rahim lamun dibere ingat seserian ka urang teu seserian kumaha baheula bapak urang sok ngalongokan bakal yang serikeun nya nu si bapak teh bentukna kieu untung teu dibere ingat mun dibere ingat kumaha sok gitu ya ku Allah tong ingat sia bisi nyingserikeun ku kasia dina alam nu kadua nu disebut alam rahim nepi ka umur 8 geus 8 bulan borosot buburak ke alam dunia wah kegoaran luas meureun sok ngalongokan gunung
hari pas ningali di dunia nah ada yang baru luahan dulu teh gubrak teh alam dunia cing gubrak dah ke alam dunia urang waktu harita mawa bola ente boro-boro bola temuan naon teh datang kakaranyang balik kakaranyang di boehan ge kuno hirup menang maksa nu maot kanu hirup hayang di boehan teu meunang doraka Gara daya jelema pae maksa kan hirup cengkat heula. Hayang di boehan aing masalah lapis guprak deui mah nya. Mau pamoyat bukan. Datangna ka alam dunia takaranyang balik di alam dunia ge takar. Di boehan ge kuno. Ceuk nu hirup boehan mawa boe, ceuk nu hirup tong di boehan wayahna takaranyang. Cing cangkeling manuk cingkleng cinoton plus ka kolong bapak satar geuning nyaho aya hartina eta cing cangkeling manuk cingkleng cinoton plus ka kolong bapak satar buleunang aya da eta teh papatah para wali nu baheula dipapatahkeun ka umat manusia cing cangkeling manuk cingkleng cinoton plus ka kolong bapak satar buleunang cing geura aleling urang hirup di alam dunia teh cungklang cingkleungan sorangan plus we kana kuburan di bulan saeneng-eneng amuing jam dede teuing geuningan manusia gubrak ke alam dunia teh tataranyang balik tataranyang di boehan di kuno hirup nanging gubrak ke alam dunia urang sok loba ka hayam jeung loba ka sieun jeung loba ka mung eta teh salila nanging sieunan ka urang sararea hayang itu hayang ieu hayang kitu hayang kieu mung kitu mung kieu mung kitu mung eta mung nu ieu sieun kitu sieun kieu eta teh salilana ka urang teh padahal rek naon ake sieun ya ongkoh boga la haula wala quwata illa billahil aliyil dayana upayana angin Gusti nu kabungan urang sadayana da eta urang sok dibalik la haula pake pan urang mah jelema goreng pake bahasa la haula teh pake migawe goreng waing dikadek sialah la haula we aing mah eling sugan ya pan la haula ge artina ge dayana upayana angin kersaning Gusti nu Maha Suci hari ieu dipake wah ku aing bisa dirasakeun la haula aing mah ya eta di alam dunia sieun tumahi sieun beakeun sieun balangsak malahanan lamun dipake nyumang wah ayo sieun beak kasieun jeung kasieun terus-terusan nu ngahantui ka urang sararea bubunuh dunia padahal nu dihakan mah ngan sapiring ge warang beuteung teh teu leuwih ti sakitu cing ari nu asup kana beuteung nu kurang teh dialap puluhan juta ratusan juta nu asup kana beuteung eta nu matak wareg sapiring atawa saimah sapiring eta ari sesana ka mana tuh? Ya kene enak pokok. Ayo, saya kurang ditinggalkeun mantog tah. Boromahanas baheula teh pangpat pengpet ka incu oge. Nepi ka teu pati wawuh jeung incu oge najis ah. Bisi dihakan ku incu, bisi dihakeun ku incu leos teh ditinggalkeun mantog der diparebutkeun kudu hirup. Ya. Ah, amuing jam. Numawi urang sadayana hirup di alam dunia prak gerak tapakuran prak gerak pikiran prak gerak telaah hirup ieu di alam dunia teh geuning urang mualila ieu alam dunia tengan saukur tempat ngumara ieu alam dunia tengan saukur tempat bubuara ieu alam dunia tengan saukur haduala ieu
ngan saukur tempat ngiuhan hungkul isuk jaga ninggeto urang sadaya bakal balik ka Lebak arerek balik ka Lebak urang teh nanti keur di mana tuh keur di Tongoh sakedeung deui bakal ka Lebak iraha arek ka Lebak mangkani geus ka Lebak mah moal bisa ka Tongoh deui maksa ka malaikat hayang ka Tongoh teu meunang lamun maneh ka Tongoh nu tahlil bakal ribut ya mumpung di Tongoh ayeuna sok geuragu gunung ngarah engke datang ka Lebak santai di alam dunia urang aktivitas luar biasa ngan hanya kal moalillah ieu dunia bakal ditinggalkeun ku urang sadaya dicabut ku malaikat kang turang teh sakarat nyawanan seg mapayurat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baru rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh belaan nafsu pasea menang kisuk-suk didungdung nusok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah tak teler-teler nepi ka yang hulu ngaler di tengah imah ngagol diriung ditarunguan diruruk dituruban kurunyung datang pasaran gotong sok kana kubur innalillahi wa inna ilaihi ayo geus kitu rek kumaha abdi sarua hampura ieu manusia mah hiji bakal balik ka Gusti Allah ruh ngaranna sabab asal ti Allah bakal balik ka Gusti Allah kadua bakal balik kana taneuh naon tulang urang bakal kana taneuh tilu bakal dihakan ku bilatung naon daging Ustaz Retno pangapun kencek malaikat Ustaz ya non malaikat eta awak di alian woy Lumbawi ya teh kenging nganjuk geus kabayar ya mah. Di mana menang kau kah? Menang menta. Eta baju di mana? Menang meuli di online. Kumaha eta jam tangan? Alhamdulillah ya teh kenging meser ngiridit 1,5 juta. Kumaha senal Indian tos 2 tahun hargana 600.000. Naon deui mobil alhamdulillah eta maneh di dandanan nepi ka dandan jutaan kitu nu dipake ku maneh ngan hampura. Jadi ya nu dipake ku abdi teh jutaan mobil. Ieu unggul ge baju kopiah sorban wah ieu teh jutaan. Mata nu dipake na ge mahal kira ku murah ieu bayarna ya. Tapi hampura Ustaz Reknong ieu ruh bakal balik ka Gusti Allah daging bakal balik kana taneuh tulang bakal balik kana taneuh daging bakal dihakan ku bilang calon bilatung hina urang Presiden Bapak Joko Widodo geletuk ke maot teu bakal maot presiden bakal maot maot sarua jeung urang sarua jeung Mang Kardi urang dia tukang tani. Mang Kardi urang dia maot presiden oge. Maot. Geletuk teh maot di Jakarta. Bawa ka di Jakarta teh ka dieu ya ka Cikaung. Mangga ieu bangke presiden geus bade dipaleser. Aya nu meuli. Hayang ngaji sa. Kurunyung teh aya lauk lupang letik-letik nanti laut kidul teri ngaranna teri hurang geus jadi bangke bawa ka Cikaung aya nu meuli aya tu geuning mahal keneh nya naon atuh urang hina manusia mah matak lamun urang dihina kudu alhamdulillah. Mun manusia aya nu ngahina alhamdulillah da memang abdi mah jalmi hina. Jalmi hina. Sok yang kedong bagikeun. Alam sabaraha hiji budak alam dua alam ruh, alam rahim nomor katilu alam dunia.
tak hirup di alam dunia bu gelis bakal kena ku peot kasep bakal kena ku peot eueuh nulana di alam dunia mah nu beunghar yang hareupan pakir nu jag-jag yang hareupan rengkot dari tuna wah eueuh nulana hirup di alam dunia mah rek naon anu dibanggakeun urang sadaya pangarti nu jadi ciri kagagahan nu dipirongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup di dadasaran ku kaimanan jeung katakwaan ka Gusti nu kagungan urang sadayana bener awa jauh sok gerak pikiran jeung tapakuran urang sadaya nu mawi ayeuna di alam dunia teh ieu teh urang teh keur naon mun urang Cikaung keur ka Jakarta ngaranna naon merantau jadi di alam dunia teh keur merantau urang Cikaung ini teh ke Jakarta datang teh ka Jakarta hees wae waktu mantog menang duit mawa duit mah wah datang teh ke Jakarta ada daek capek di Jakarta teh daek ngaduk daek nembok dagang ciki neangan cangkang aqua penting nama nu ngahasilkeun duit di pigawe pas waktu balik teh ka Cikaung pasti bakal mawa duit da bakal balik ibu teh urang dieu lain urang ditu dirare ka ditu geus hafal di ditu acan dacan pernah ka ditu so pokona mah keur nu ngahasilkeun ganjaran di alam dunia pigawe istighfar pigawe zikir pigawe tasbih pigawe tolab ilmu pigawe tahlil pigawe salat pigawe sedekah pigawe tonggo capek dah capek hawana mah tuh nahan kawegah capek tuh capek nahan kahorean capek tuh nahan nyaah sedekah capek luar biasa nahan kuladang capek eta yakin bakal bebeunangan dari Jakarta ge ulah hees wae kudu daek capek no di waktuna mantap deh di Jakarta ka Cikaung ya asal ti Cikaung bakal balik deui ka Cikaung asal ti Allah bakal balik deui ka Gusti ngan ayeuna keur di Jakarta ngaranna teh keur naon teh teh merantau ayeuna teh keur di dunia merantau urang teh balik ari di Jakarta rek langsung ka Cikaung henteu bakal bubrag heula ka terminal Jebrod Pasir Hayam bener numpak kendaraan ke di Jakarta numpak pasaran lamun di dunia mah mun di Jakarta teh numpak bus teh ka terminal di dunia teh numpak pasaran bus teh ka terminal naon kuburan wah turun tina bus nya tina bus turun di terminal Jebrod blus turun 2 kilo bangul dina karung teh wah da ladang capek heula ke Jakarta jual teh malaikat ka mana aja saha maneh Kardi ka mana Kardi Cikaung ari asal di mana di Cikaung kamari di mana di Jakarta ayeuna rek ka mana deui ka Cikaung da asal di Cikaung ngan ayeuna keur di mana keur di terminal ieu teh eta moal naon karung wah loba malaikat yo pilih balai lain dari mana nya eta naon aya roti ladang naon ladang istighfar ternyata beas sedang sedekah heula wah euy duit mah wah alhamdulillah ada sok salat oh gitu hari eta kopi ladang naon ladang maca tasbih heula teh oh gitu cinaon wae teh tina karung teh syukur wah itu ladang silaturahmi dibawa itu kopi gula segala rupa kue mah ieu dibawa sukro jeruk salak gitu teh wah berat teh berat ka Cikaung rek lempang rek kana kendaraan
upami biasa mah hoyong kana kendaraan abdi teh di jebrot teh jol teh motornya kumalaikat tah oh naon ieu saha motor nu maneh cek malaikat nah geuning motor Grand mu motor gepan ieu teh nu maneh ladang naon ieu teh baheula maneh ekah ku doma awewena wah motor Grand oh bayana bawa daripada leumpang ka Cikaung begitu geuning eueuh reman malaikat pan baheula domana ceulina buduk ari sepionna mana malaikat sepion pan eueuh tanukan doma awewena inga bana oge geuning reyot meureunna diekakeun doma gering maneh bari awewena tumpakan inga palian kebawaan dari motor Grand reyot neka koe ti jebror ke dieu yo kalau masih laku teh urun heula mangkali reman lumayan daripada leumpangnya jol deui ari pek ka terminal tina bus aya nu turun deui curut teh nanggung alah trik cik malaikat kemana Cikaung di mana di Jakarta ayeuna ke mana dari terminal erek ka Cikaung da asal di Cikaung bawa naon eta wah loba ieu teh ladang baheula di Jakarta poho capek ladang capek nahan tunuh nahan wegah nahan nyaah pokona wah ieu teh dibawa ku abdi nu penting jadi duit nu penting jadi ganjaran dibawa ku abdi oh gitu wah berat teh berat hayang kendaraan hayang jota cek malaikat motor NMAX yes nu saha ieu malaikat nu maneh ladang naon ladang eka baheula udah ngade badot wah remna lagi tuh cager sepiona lagi geuning pantanukna hebat wah nu abdi teh oh nu maneh bahasina gede geura wah bener nuhun malaikat tong nuhun maneh dalam maneh ieu teh tumpakon eta babawaan selah di starter wer di jebrot eta nu make Grand kabeheulaan ngageang we nu make Grand mah nu make NMAX wow urun heula urun cekit di rem kemana woy Cikaung mah bubu Grand siapa toh dilihat jadi lah ayeuna jerut deui tadi di jebrot teh nu turun deui tina bos jerut deui pegat deui ku malaikat ke mana Cikaung asal di Cikaung kamari Jakarta ayeuna di kuburan terminal moal naon eta seueur cacanakan abdi ladang baheula melaan poho kacape pentingna mah ngahasilkeun duit ngahasilkeun ganjaran ku abdi di pigawe berat hayang numpak kendaraan hayang tah ieu Avanza wah hebat wah nu saya nu maneh ladang naon eka baheula ku sakit asupkeun tah supkeun awi Avanza orang rek di starter rek maju ceuk malaikat ditepak ngecedog heula aya naon deui ari baheula sapi sabaraha urangeun 7-haneun saha wae oh bener borowan indung wing bapak wing anak dulur baraya anu baheula di ekahan 7-haneun hayo karasuk kabeh sok da kadinya wari bete wah budakna pak heuri mobil teh malaikat nah geuning heuri mobil teh
kan baheula sapina leutik lah ya wer lagi dibawa break deh. udah mawa teh kapiheulaan tah masih kena kapiheulaan anu mawa gren tadi ngagean we magren kalau baju laku waduh Lagu kayaknya. urun sama mobil iki kemana woy Cikaung ada nyahoy ge atuh mau magren mana teh aduh hanya kali mereka boleh kudu mawen geuning euy Pernah luas dari wer itu nepi aya deui nu turun tadi terminal jero teh turun manggul kemana cek mereka ke Cikaung asal ke Cikaung mereka Cikaung kemarin teh ke Jakarta usaha alhamdulillah ayeuna ke dimana kuburan rek make kendaraan ka ditu ke Cikaung arek tah yuk sapeda nah mereka sing buka kira sepeda ya teh sepeda balap sedeh ladang naon ya teh baheula maneh kungsi muludan mencit hayam jago lah sepeda lumayan nih sepeda balap wer di bose sepeda balap aya eta kasusul make gren alah di Sukanagara make ngobrol heula. Kemana ieu teh? Cikaung make gren atuh. Duh, baheula eka teh kudu mawena geuring. Wah, paling ngandai yod itu. Dari manis ya make sepeda. Pan aing mah baheula gablek hayam jago. Oh, ger mau pirolan itu telat tuh. Eta anu karunya jurut teh ka terminal ngengklake leumpang. Itu ieu teh gambaran dunia teh gambaran akhirat budak teh alam ruh alam rahim alam dunia nu kapilu alam kaopat alam kubur bos engke dina alam nu kalima geus kiamah bakal papanggih jeung disebut alam akhirat bakal papanggih di dinya mah jeung sasaha Insya Allah mata kiri almarhum dihawarkeun ku keluargana insya Allah jaga di akhirat bakal ngariung amin juga almarhum teh per kemana dulu siap hari apa Gorowan si Umi dia gitu aing aya di surga ya gunung Pak itu di surga Gorowan itu pak masyarakat nu baheula cinta kaing ayo kadik nu garunu kabeh ngagarunuk masyarakat kabeh bakal ka Gorowan ulah lalawar hayang ka Gorowan ku ulama mentak sing cinta ti ayeuna ka para alim ulama sing resep sing bager sing nyaah urang dieu nyaah ka kiai beungeut kieu mah nyaah mere hungkul wah aku jeung di kadupana tak penyakit di kadupana ke ti dieu kaanginkeun ka ditu geus dinagu nya tak mudah-mudahan we urang sararea sing digudukeun jeung para guru-guru jeung para alim ulama amin ya Allah ya Rabbal komo ayeuna teh dunia teh keur dilanda bencana wah macam-macam malapetaka pokona mah ayeuna mah cenah dina zaman edan mun urang teu ngilu edan tangtu bakal tangtu moal kabagean tapi lamun ngilu edan tangtu kalengitan iman da zaman edan mah lamun urang ngilu edan kalengitan iman lamun teu ngilu edan moal kabagean bener jadi hayang kabagian teh kudu edan berasa kemari usung karo corona kudu ngilu corona kada-kada kagak kabagian cek urang tapi mah teu kabagian Quran di mah teu pokona mah teu beunang ku corona moal kabagian alhamdulillah ieu corona narep ngasarea alhamdulillah ayeuna teh kucuran dana teh wah keur ngabring ayeuna teh ka masyarakat teh
Sumbangan fakir miskin, sararea ngaraku miskin. Sumbangan usaha kecil, sararea ngaku Usaha kecil. usaha kecil. Ta bulan hareup mah bakal aya sumbangan keur jelema garelo. Rek ngaraku garelo mah. Mun hayang kabagian kudu ngaku elok. Cek palurah teh. Ka masyarakat anu garelo enjing kempel di desa. Nganang sumbangan. Abdi palurah gelo mangga diantos. Papangi heureuh di desa teh nya. Si Oce. Ka desa. Sumuhun. Kabagian sumbangan gitu. Kabagian alhamdulillah. Tos lami gelo 2 sasi. Jeung lamun aya sumbangan keur jelema gelo rek ngaraku garelo. Kahayangnya. Allahu Akbar. Kamaringan alhamdulillah gitu. Wayahna urang keukeuh beuteukeun. Corona nya corona, ngariung nya ngariung, da beres ngariung alhamdulillah salamet amin. Amin. Ieu mah keur corona eta kamari ambiran-ambiran bangkrut we. Balik teu payu. Tukang son ngejedog. Tukang hias amarayah. Nu hajat teu tarulus. Wah, nu maraot pokona mah wah teu meunang dikurepkeun ku urang dieu nepi ka tukang ngurepkeun bangkrut sarua. Alah, teu meunang ririungan, teu meunang tahlil, teu meunang. Pokona mah ibadah dibatasi. Di dieu ibadah dibatasi teu? Wah, mainnya. Gadi abdi mah dibatasi. Bosos we jumaah mah lalaki wungkul. Jeung nu gering deui. Jeung anu cager nu gering wayahna teu meunang. Dibatasi. Wah, eta mah corona. Tapi urang dieu mah alhamdulillah salamet corona. Ieu bajisin kuring mah ngawilujengkeun we etang-etang mahabatna diman kapun buruk. Nu aya di tempat-tempatan ieu teh barokahna urang dieu nepi ka buru di juru bro di pantong ngalayah di tengah ieu masih jabrik di pipi si jamrong di kolong. Urang dieu nepi ka lubak libuk loba-lobokeun. Urang dieu nepi ka maraju bara rentak karena dieu teh naon sabab Allah nyimpen kaberkahan di tempatan. Saha anu berkahan anu gede berkahan di tempatan nyaeta guru urang sadaya anu ngagaduhan ilmu. Ta ilmuna guru urang sadayana teh ngaberkahan ka sakabeh masyarakatna. Kasakabeh muridna alhamdulillah. Balalagur alhamdulillah. Matak muliakeun ilmu-ilmuna. Agungkeun ku urang sadayana. Nu mawi jisim kuring dina ieu wengi moalami teuing lain teu sono. Pakadupana jam 12 bawa. Tereh gajihan we. Hari sebenarnya mas sono kene jeung urang dia tapi da waktu geus sajam. Ulah leuwih ti sajam, lamun leuwih ti sajam melembur urusanana. Kurang Gusti. Ya tuh kan. Kakarek mudah-mudahan oge geuningan geus marungkut tek barali. Maruk aing rek geusan beureun. Wah yaos sia. Geus pun bae ada geus beuting. Ieu mah ngiring doa we sakali didoakeun ya almarhum mulih ka jatina mulang ka asalna haul anu kasabaraha hiji teh? 5. Nu kalima. Mudah-mudahan nepi ka didodol ku sararea. Kadeh ka ulama mah diganti ku Allah. Ibu kana haolan mere 10.000 diganti 100, mere 100.000 diganti 1 juta, mere 1 juta diganti kugus jalo saim. Aminah tarik. Mare rente. Atau tarik-tarik deui amin. Amin amin atuh tarik. Insyaallah. Guru urang sing asup ka surga, urang sing digoroan ku urang ku guru urang sadayana ka surga amin. Amin.
turta ilmuna sing ngaberkahan ka sararea amin. Mutani sing mararukti amin. Mugaragang sing loba untung. Mugarering sing salarageus. Oke anu arusaha sing mararaju usahana. Anu marawa motor mudah-mudahan sing mararaju. Kemari di Bandung. Mari gua sayangin badak di Bandung. Kabeh pengendara motor ku gede-gedena angin di Bandung, kabeh ge nu moal motor muntang kana satang-satangna kabeh. Tempat ini dengek dan izin kuring asa gitu we nu kaki hatur tadi nu ngaraos sama rencangan eta teh ajengan capetang ti heula. Capetang nu kadua ceng mahdar takori-kori teh rekan-rekan di simkuring. Alhamdulillah sok kararonan. Sararea. Mudah-mudahan ya sakali deui geus we mah betah keneh nanging waktos teh kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke muslimin wa muslimat alhamdulillah.